Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku qabul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeung kanyah Gusti anu maha suci, urang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita si Giwang ayeuna kantun bagian anu dua nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Rudiansah ti Palihan Garut. Kangge Kang Rudiansah ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Ning hilap di like di komen nya nu saseueur-seueurna. Lainna naon? Mamang masok bingah kitu nya. Upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipanggeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teh nyangkolong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng si Giwang bagian anu kadua. Kumaha salajengna? Sor cikopina, betot simutna, pagan heula tali kolorna, bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah zalan. Tumpak dung dung tes. Operdonse keparat kowe olang. Terus saja kamu berbohong dan ngawadul nih. Williamson nafsuna meh teu kawadahan. Harita ngajenggut buuk Nyi Ebah beuki tari. Nepi ka awak Nyi Ebah ngadang ka tukang. Ini yang kamu bilang sakit, ha? Kamu olang mau dendam sama Oe atas kematian bapakmu dulu, ha? Williamson beki sangeunahna tindakanana teh dan palengan katuhu Nyi Ebah dideangkeun kana seuneu kompor sumbuk anu kabeneran masih keneh huruf kulit dampalengan Nyi Ebah antuk nama jadi berem jeung ngabeleletuk. Tapi Sersan Joko kadengi harita gancang nyarita ditujukan ke Williamson. Williamson, cukup. Kasihan juga istrimu itu sedang hamil gegedena. Disiksa terus, makasihan itu Williamson. Cek Sersan Joko. Sersan Joko anu memang masih keneh turunan pribumi. Seetik gedena masih keneh aya rasa karunya, aya rasa kamanusaana. Karunya ka Nyi Ebah anu keur kakandungan, bet hayoh bae dikakaya jeung disiksa ku salakina. Teu cara tindakan Williamson anu memang kejam tur telenges. Meh taya ras-rasa. Dalah dampaleungeun Nyi Ebah anu molotok oge. Gara-gara manehna terus diantep teu diubara. Williamson
ngadegungkeun sirahna Nyi Ebah bari nyarita deui nyitah neruskeun barang asakanan. Setik oge hate William Set aya rasa kanyaah atawa karunya ka Nyi Ebah anu aya ngan ukur dianggap babu jeung pamuas nafsuna bungkul ku manehna. Tuan Peter anu masih kapiuhan terus digotong ku dua serdadu Walanda pikeun terus dibawa ka pelayanan kesehatan dituturkeun ku Sersan Joko katut Williams. Nyi Ebah macul weh tu leos beh sorangan di imah ditinggal tanpa aya nu merhatikeun kana kayanan. Kitu anu karandapan ku Nyi Ebah dina salila jadi pamajikan serdadu Walanda. Tur teu mustahil karandapan oge ku awewe pribumi sejena mun kaparangan meh sanasib kawas Nyi Ebah kahirupana jadi pamajikan serdadu Walanda sakitu perih jeung nyelekitna kana hate tur kana badan. Nyi Ebah dimiti kejadian mangsa Tuan Peter dibanjur beungeutna ku cai ngagolah. Dianggapna ku Williamson Nyi Ebah teh pemberontak. Poe ka poe Nyi Ebah jadi beukit teu betah aya di imahna Williamson anu tetela ngan ukur nganggap jongos jeung ukur dipake pamuas nafsu bung. Lain aya kadua senang dipihukum ku tentara Walanda teh ieu ngadonandangan sangsara tunggara. Tapi Nyi Ebah geus aya pikiran hayang kabur eta ngan ayeuna mah kakandunganna beuki gede geus nepi kana bulan alaeut. Ang tue moal sanggup lembang jauh atawa lembang gancang. Williamson ngan ukur mihar porokna gancang lahir supaya boga turunan ti bangsa pribumi tanpa mikiran nasibna Nyi Ebah indungna saterusna bakal kumaha. Malah aya ancar-ancar Nyi Ebah teh arek terus dihukum gantung di alun-alun mun geus ngalahirkeun orokna kurang leuwih ti saminggu sabab ku Jenderal Gabir van Holden. Nyi Ebah teh memang kawila ngabahayakeun kana keamanan kamiliteran di eta wilayah markas Walanda sabab Nyi Ebah kahitung awe pribumi anu wanian jeung nekat beda jeung awe pribumi sejen. Nyi Ebah apaleun manehna bakal dihukum gantung mun geus ngalahirkeun orokna kurang leuwih ti sami. Tapi Nyi Ebah ngan ukur bisa narik napas panjang jeung ngaula kana nasib anu tumiba ka dirina dina waktu harita. Ngan sanajan ti kitu Nyi Ebah moal nyerah kitu wae kana kaya. Manehna bakal tetep usaha sangkan bisa lolos tina hukuman pati anu memang teu sakuduna ku Nyi Ebah karasakeun lantaran Nyi Ebah teu boga dosa jeung teu boga kasalahan. Tapi Nyi Ebah ngarasa leuwih penting keneh ngeunaan kaselamatan orokna sarta jalan kahirupanana jaga ulah nepikeun kanurutan bapana jadi jalma jahat. Nyi Ebah jadi ras ingat deui ka Ambu Sulasmi anu tetep ngeukehan hayang ngangkat murid ka calon anak. Bari kayaan ngagoler di luhur ranjang tempat sarena. Kadenge Nyi Ebah ngagerendeng ngomong sorang. Nya iwal ti Ambu Sulasmi jalma anak meureunna anu bakal bisa ngadidik anak aing jaga sangkan jadi jalma bener teh. Aing mah geus moal aya harapan deui bisa males anyeri. Sedangkan nasib aing oge ayeuna ngan ukur dijeun kacung rungkul geuningan ku si Williamson teh. Ambu Sulasmi, ieu abdi ambu. Abdi bari dihukum gantung satu tas engke ngalahirkeun. Kumaha carana engke abdi bisa masrahkeun orok ka ambu? Pami kitu carana mah ambu? Cek Nyi Ebah kitu nate bari nyusutan cimata anu turun ngalembereh mapai pipi. Jeung jigana bae perasaan Nyi Ebah
ngaceritna hate Nyi Ebah tembus karena batin Ambu Sulasmi anu keur diuk dina luhur batu gede jeung nemprak sakurilingna tatangkalan neraja. Hatena sarua ngadadak inget ka Nyi Ebah jeung inget ka jebang bayi anu keur dikandung ku Nyi Ebah. Duduh deui Nyi Ebah. Manehna ayeuna pasti keur ngarandapan ka bingung. Tapi ke sing tenang geulis, sing tenang. Kita bakal bisa nepikeun eta orok ka Ambu engke dina waktuna. Tapi mun bener hidup moal bisa ngadatangan Ambu di tempat anu geus dijanjikeun teh. Kapaksa Ambu anu bakal datang pikeun nepungan ka hidup. Kumaha be carana pikeun nyopot eta orok? Ambu Sulasmi harga terus ngupat dina jero hatena. Caturkeun Nyi Ebah anu keur ngagoler dina luhur ranjang ngaradak nyengir muringis bibirna lantaran beteungna karasa mules. Aduh, mules kieu ieu teh beuteung. Buah-buah, ayeuna waktuna ngajuru meureunna. Tapi Kang Williamson keur eueuh di imah. Aduh. Memangnya Williamson teh keur eueuh di imahna harita teh ninggalkeun Nyi Ebah sorangan lantaran Williamson keur mancen gawe nyokotan upeti ka pilemburan anu keur subur ku paneh dipimpin ku Kopral Jomsen kalayan ngahaja mawa 20 prajurit. Nyi Ebah kadenge tulung-tulungan sugan aya nu ngadenge jeung kabeneran harita teh aya awewe pribumi anu jadi pamajikan Serdadu Walanda. Imahna deket pisan jeung Nyi Ebah, nasibna meh sarua jeung Nyi Ebah. Eta awewe pribumi datang nyamperkeun ka Nyi Ebah asup ka jero imah. Tulung ece Nyi Tanjung Sari. Tulungan ece Nyi Tanjung Sari. Ece arek ngajuru jika namanya Tanjung. Cek Nyi Ebah ka awewe anu anyar datang anu ngaranna Nyi Tanjung Sari. Nyi Tanjung Sari bari rampang rempeng kadenge nembakan. Muhun antosan sakedap ce abdi bade ngawartosan heula ka pihak rumah sakit. Cek Nyi Tanjung Sari gancang ngagedig pikeun ngabejaan pihak rumah sakit anu khusus nguruskeun tiap pamajikan Serdadu Walanda anu arek ngajur. Dokter na oge khusus urang Walanda wungkul bari awewe kabeh. Jenderal Gabriel Van Holden waktunya pamajikan Williamson ngacurut gancang manehna marentah ka Sersan Joko pikeun ngatur sabaraha prajuritna ngajaga perbatasan barak antara Walanda bisa aya deui pemberontak anu ngadon nyusup jeung nyieun kaributan di eta wilayah. Tur unggal anu nyusup teh biasa nama gara-gara nyaho aya pamajikan kompeni Walanda ngaju orokna sok terus diculik dibawa kabur ninggalkeun eta patempatan. Jeung kajadian kitu teh geus mindeng pisan lumangsung leuwih ti sabaraha kali. Sok sanajan aya oge anu gagal sarta dihukum gantung anu ngalakukeunana di alun-alun. Bari anu ngalakukeunana teh tang tue lain jalma sembarangan wungkul, tapi ti jalma-jalma nu ngalarti kana ilmu bela diri sarta siap nanggung resikona. Sersan Joko tetalangke gancang manehna ngatur sabaraha urang prajurit sangkan ngajaga wilayah markas katut perbatasan barak tentara khususnya. Nyi Ebah kahayang nama dibaturan kudu jadi salaki waktu ngajurut, tapi dalah kudu dikumahakeun deui atuh sabab Williamson oge masih keneh mancen tugas. Warga-warga Pilembura tembong keur digiring kalahan anu lumayan lega serta nyobaan Kopral Jomsen nyarita make bahasa Sunda ditujukeun ka tiap warga Pilembura ngan hanjakal teu lancar.
sedangkan sakabeh prajurit-prajuritna katingali keur ngajajar bari narodongkeun bedil sogun ka palebah warga anu keur taraku ngaramu kasih bedil shotgun bener. Untuk semua NKB para warga ini kampung, barang siapa sampai anu temasian upeti pada tuan kita ini, kamu semua akan maut mati terbunuh sia-sia eta. Kumaha mengertos kabehanana karena cariosan tuan kita ini nih. Si Kopral Jomse beri tunjuk ku pokor bedil. Warga diantarana anu terus ngaracungkeun dengan katuhuna bari ngawalon kalian pinuh ku kawani jeung terisi ku ancaman pah. Maaf tuan, saya moal mere upeti deui pada tuan KB karena saya lieur dengarti ka aturan tuan-tuan anu geuning bet ngadon ngacaukeun kayaan, bukannya membuat aman ini kampung tapi ngadon ngariweukeun. Iya, kuring oke sarua tuan. Korea merebai upeti sama tuan-tuan. Sabab anak perawan saya man hiji-hiji nate ayeuna sudah jadi korban nafsu tuan-tuan yang tak ada berperi kemanusiaan. Temal warga-warga anu geus teu panuju kana aturan ti pihak kaum kompeni Walanda dina waktu hari. Nah atuh da teu diengkekeun deui. Unggal anu nyarita moal mere diupeti langsung sirana harita ditembak ku shotgun. Dor jungka, dor jungka, dor jungka. Tiap-tiap warga anu ditembak sirana langsung ajar ungkal paragat nyawana dina kayan tarang anu bolong, panona anu bocos katembus ku timah panas. Warga Pilemburan sejena anu memang embung dibinasa kitu bae ku kaum panjajah kapaksa hareupeun sakabeh kompeni Walanda harita sujud sababayang salam. Hehe, good. Saya bagus gitu manawi. Tekenging ngapanta pada tuan kita olah kalau tidak ingin mati gitu-gitu aja. Mari cepat kumpulkan beras telur daging untuk kabehan anak kutuan. Sekarang kita mau dibawa ke markas nih. Ayo cepat sana ambil. Kopral Jomsen gancang nitah warga Pilemburan anu masih kena tunduk pikeun ngumpulkeun sakabeh naon rupa anu dipenta. Para warga anu memang geus dirimpudan ku parasaan sieun akhirna leuwih hade ngorbankeun harta tibatan nyawa ngalaya. Pare, beas, endog jeung kalapa katut anu sejen kiwari geus minuhan padati. Kalian siap dibawa ke markas ku eta prajurit Walanda. Jeung teu bosan-bosan Kopral Jomsen mere peringatan deui ka tiap warga Pilemburan. Ulah coba-coba aya nu wani mungpang atawa barontak mangsa angke dipentaan deui upeti mun memang masih keneh nyaah kana nyawa. Gancangna carita sanggeus meunang naon rupa anu dibutuhkeun minang kana upeti demi keamanan eta lembur. Harita rombongan kompeni Walanda terus beralih narumpak kudana masing-masing. Sedangkan padati tempat barang rampasan mah dikusiran kedua orang pribumi anu kapaksa kudu nurut karena setiap parentah na kompeni Walanda. Kabayang kumaha ancur jeung ngalangsana hate warga Pilemburan nalika milikna hartana dipenta dikerid paksa pikeun jadi hak bangsa deui. Warga anu ditinggalkeun maot ku kulawargana harita terus sareurik. Mangsa kompeni Walanda geus jarauh ninggalkeun eta patempat. Bari masing-masing masih miharep nagarana bakal merdeka. Caturkeun deui ayeuna di wilayah markas Walanda. Harita teh orokna nyeebah tacan keneh bae bro
jika nu ngahajah yang ditungkulan ku salakin. Prajurit-prajurit anu kabagian jaga perbatasan barat masih keneh aman can ningali aya tanda-tanda anu matak nyurigakeun. Mangkana harita ngadon tenang-tenang we bari ngarobrol make bahasa maranehna. Tapi di sabudereun eta tempat teh anu rada anggang sebenarnya geus aya hiji cirim jalma anu keur ngawaskeun ka prajurit-prajurit Walanda anu keur ngajaga wates kahalangan ku rimbunan anu bunyi. Eta jirim jalma teh aya lianti Ambu Sulasmi geuningan anu kapaksa turun gunung pikeun ngajemput Orok katut Nyi Ebah sangkan duanana bisa saralap. Keur anteng-anteng ngarobrol kalayan tenang, harita ngadadak aya batu leutik pating bleterak keuna kana tarang eta prajurit anu keur jarak. Siut bleterak kadebruk kadebruk. Sarta meh bareng prajurit-prajurit anu keur jarak teh brak-bruk prarubuh nalambruk tur teu inget di bumi Allah nalika aya batu leutik teh ngableterak kana tarang jeung beheungna masing-masing. Corela jeung korebat. Ambu Sulasmi cirimna terus ngajorela kokolebatan ngadeukeutan kalawang perbatasan ngaliwatan prajurit tentara Walanda anu geus pada rarubuh kapiuhan teu inget di bumi Allah. Di jero perbatasan barat katingali sabaraha urang deui prajurit Walanda keur ngajagaan bari ngarobrol jeung pada batur. Bedil-bedil shotgun dicarakelan ku leungeunna masing-masing. Dina hiji kasempatan anu hade Ambu Sulasmi gancang nyabut daun nangka sabaraha lembar tina tangkal ti kajauhan. Sarta eta daun nangka teh gancang dibaledogeun ka palebah peuheung prajurit Walanda anu balangah bae teu luak lieu. Hiu pelesat cerep-cerep kedebuk-kedebuk kosot. Tindakan anu dilakukan ku Ambu Sulasmi tang tuwe bari diparengan ku tanaga lapisan. Sabab damun seug teu dibarengan ku tanaga lapisan mustahil atuh daun nangka bisa nyecep karena beheung jalma anu meh satengah laput. Prajurit-prajurit anu ieu mah kabeh diparagatkeun nyawana ngahaja ku Ambu Sulasmi teh hitung-hitung ngorotan musuh. Jeung kolebat. Ambu Sulasmi memang mibanda otak anu cerdas selain diboga keahlian ilmu bela diri kalayan mibanda gerakan anu cepat tur teu bisa kanyahoan kuno keur ngajaraga wates barak kentang. Ambu Sulasmi geus langsung bisa mastik Nyi Ebah ngajeruna teh tangtu di rumah sakit militer anu wangunanana katingali rada anggang di dinya kahalangan ku sabaraha imah tantara. Tapi Ambu Sulasmi oge tuani gagabah kitu bae mangsa ngalakukeun tindakan sabab manehna ngarti manehna aya di kandang musuh anu bisa bae dirina teu kanyahoan aya nu nembak. Curingkang kolebat jeleng curingkang. Ambu Sulasmi kalayan hati-hatina terus nyelen ngadeuketan pakarangan rumah sakit anu kabeneran di eta wilayah aya tatangkalan kelede ngajadikeun bisa nyumputkeun badana dinu bumi. Seresan Joko memang can apaleun sanggeus marentah teh ka prajurit-prajuritna harita aya nu nyusuh. Matak manehna ngadon terus cicing we di kantor ngurus-nguruskeun pancen sejenna salaku sersa sabab sapinuna percaya kana kawaspadan prajurit. Ku eta hal mungguh nguntungkeun pisan pikeun Ambu Sulasmi lantaran anu ngajaga teh tepati ketat teuing harita ukur saeutik. Jelang korebat reg. Ambu Sulasmi ngaranjuk kaget waktu nepi kana tangkal caringin gede ngaran pas sangrok jeung seorang prajurit tentara Walanda bule anu kergi. Eta prajurit tentara Walanda bule sarua ngarasa kaget waktu ningali aya jalma asing asup eta wilayah. Ukituna gancang
manehna nyabut bedil serta ditodongkeun ka Ambu Sulasmi. Tapi Ambu Sulasmi oge ikat ngalakukeun hiji gerakan di luar dugaan sameh lawan ngabekaskeun pelor tina bedil. Harita pigelangan leungeun lawan langsung diketing serta disusul tepus tulang beuheungna diketing nepi ka potong. Bedilna ngaclang sedangkeun jalmana mah terus kakarajetan paragat nyawa. Tur ku kaseuketan pangdengena anu memang geus kalatih. Ambu Sulasmi bisa ngadenge sora talapok kuda keur lalumpatan muruka eta patempatan. Barang jeung ngearna sora orok anu disadat di wangunan rumah sakit. Ambu Sulasmi yakin eta pasti sora orokna Nyi Ebah anu karak bror lahir. Jeung pikeun muru waktu Ambu Sulasmi kalayan geus asak tinimbangan jeung itu. Ganjang harita cirimna ngacurelat muru ka pakarangan rumah sakit bagian tukang. Bari dina leungeunna geus sayaga deui daun nangka pikeun dipake senjata Rusia. Sabab pasti di pakarangan tukang rumah sakit oge bakal anu ngajaga. Jeung nyawe harita oge di tukangan rumah sakit aya 4 urang prajurit anu keur ngajagaan eta tempat. Tur untung teningali ka Ambu Sulasmi anu terus datang ngalakukeun hiji serangan. Opatanana langsung brak-buk rarupuh taya nyawaan saenggeus tadi serang ku 4 daun nangka. Bro. Sarta saterusna Ambu Sulasmi gancang asup ka jero rumah sakit. Laju muru karohangan di mana Nyi Ebah ngaju. Tur saacan perawat sadar kana kaya. Ambu Sulasmi lebih ti heula ngalakukeun deui hiji tindakan notok kurat-kurat penting sakabeh pihak rumah sakit. Ngajadikeun pihak rumah sakit teu bari saeun gerak jeung ngomong. Kabeh ngadon ngajaranteng matung jiga patung. Nyi Ebah kaget jeung ato. Sabab kedatangan Ambu Sulasmi kacida dibutuhkeun pisan. Tapi kagetna teh kumacarana Ambu Sulasmi bet bisa nyusup ka eta rumah sakit. Orok anu karek meunang neuteuk ari-arina langsung dirawu jeung dipangku ku Ambu Sulasmi. Ambu, geuning bet bisa aya di dieu Ambu. Ceuk Nyi Ebah can leungit dina rasa kakaget. Ulah waka loba tatanya Nyai. Hayu milu jeung Ambu. Urang tinggalkeun ieu patempatan. Cek Ambu Sulasmi. Tapi api masih leuleus Ambu. Api teu kiat masih leuleus. Nyi Ebah ngawalon semu dareud. Bae ku Ambu urang digandong lempangna Nyai. Sarta ku Ambu arek dibere kekuatan injuman. Sangkan Nyai jadi kuat lempang jauh. Tah ieu baju pake ku Nyai. Ambu Sulasmi terus makekeun baju kabaya anu kabeneran aya ngan samping nama teu diganti. Kajeun saheulaan mah make sampingna anu baseuh keneh ku getih. Anu penting mah kaluhurna make baju. Nyi Ebah anu memang geus teu betaheun cicing di eta patempatan. Akhirna mah sapuk oge pikeun milu ka Ambu Sulasmi. Pikeun milih cicing tumetek ranggenek di Gunung Sambung. Tibatan kudu cicing bae di dinya mah bari ngadon di kakaya jeung arek dibinasa. Sedengkeun kajadian di luar anu tadi ka Bandungan kiwari kanyahoan ku sabaraha urang prajurit Walanda bule anu langsung ngaremuka kaget. Nalika mariksa kana kayaan di sabudeureun wates barak tentara nyampak ngajarongkeun bari diantarana eueuh nyawaan batur-batur teh harita. Ada penyusup eta. Cik hampir sakabeh serdadu Walanda pating gorowok nyerebutkeun aya musuh anu nyusup. Ajudan Jenderal kadenge sora anu Ajudan Jenderal ngadenge sora anu pating gorowok. Begituna ganjang manehna mere laporan ka Jenderal Gabriel Van Holden
langsung ambek waktu narima eta lapor. Oh, pulang aja nih. Setiap ada lahiran pasti ada kejadian seperti ini, Dan bagaimana kumaha keadaan di sana? Apakah mereka tahu ada penyusup, kan? Cek Jenderal Gabir Van Holden tumanya. Ya, dan di sana banyak yang mati tua. Keadaan behengnya tertusuk daun nangka begitu tua. Apa yang kamu maksud dengan bicara seperti itu pada Tuhan? Masa ada daun nangka bisa dipakai untuk menusuk leher orang itu? Itu sungguh tidak masuk akal, Ya, kalau Tuhan memang tidak percaya, ayo ikut saya dan lihat keadaannya di sana, Tuhan. Prajurit tentara Walanda bungen disebut ke ngabok. Harita langsung ngajakan Jenderal Gabir Van Holden nempo kana kayaan wates barak tentara anu keur gempar. Tapi dina nalika kitu atuh ari ujug-ujug waktosna kabujeng wadia balat ATE ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sejamit mungkur amit mundur di payunan para wargi sadaya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.